Hah, iya teh. Kulitan ngaranjing si Samad mah. Udud henteu. Nepi henteu. Jajan henteu. Kakak era aing aku batur. Aneh atuh kehet beundeuh sia teh juga nu tau manggih wae udud ari sia yang udud. Tadi ge hayang Samad. Lain nyur kita tadi kalau ka pulutus sia mah jiga nini-nini kehet. Teu boga duit. Geus meuli hayang-hayang teh udud mah sia teh. Rek meuli udud naon maneh? Hayang udud naon? Anu aya busaan lain. Heeh. Jika tuh duh. Sia nya ngomong kita tadi yang udud mah. Kala duh duitna aing gede ya segede-gede panto. Kala cengcengir kehet yo, ih bawa nit. Meuli naon we? Ududnya. Heeh. Kopi teh geus ditinyu kehet nya ku aing ditinyu ku cai ieu mah cai atah mah. Urang mah teu beuki kopi atuh. Ih sia hayang naon? Apa maneh sorangan meureun ka beuki lagi susu. Bari mewek beudeuh kehet itu di mana di tempat ulin. Teu gejig meuli susu rek naon ge kumaha sia. Jig buru teu. Apan pira ku udud. Jeung susu. Ai ieu mali paraban cacing di jero. Geus meuli lah itu pan duitnya gede segede pantok kehet. Jig ini. Bener. Cengir heueuh jig. Depan sakeudeunya. Jig. Si Subaeli teu di mana teu di pangkulinan teu di mana mendelkeun we kehet teh. Wah becir dulu itu. Awas we mun lila da aing ge lapar sabenerna mah euy. Duh, asa hayang ngumpul heula aduh. Teu kuat ieu aduh. Anjing, si Subaeli we. Gua ditagih hutang ka ieu maneh si bae. Ah, kebeneran deui aing nyebut ulah. Aduh, ieu mah. Mau bener ieu mah. Ya boy nangku aing goblok. Nah, yang maneh atuh ka dieu. Aduh. Aduh, yang maneh aing geudeun pagi jeung maneh. Aduh. Sia unggal ditagih hutang, wae unggal datang ka imah goblok. Atuh lepaskeun heula ieu suku urang lepaskeun heula elek rek dibayar lepaskeun heula. Sok ku aing lepaskeun tapi si ulah bohong. Moal bohong aya duit mah. Gawat buru mana gawat duitna? Kira atuh. Udah terek gitu gawat di kan. Kira podah nendana. Oh keluar bating alasan anjing gua ka imah si resep yang ditagih hutang teh. Hok mana dia kan? Iya. Tak gitu, ngeta resep tuh lagi hutang teh. Aing ngeta duit teh mulai kopi atau kayak kumaha. Aingnya aduh. Ieu teh aing titah meuli kopi jeung udud jeung hakaneuna ka mana si Subaeli. Aduh, aing kudu disusul ieu mah balai euy. Sakitu geus lapar jeung hayang udud ka mana si kehet ieu teh. Aduh, aing. Ke mana nya? Kayak anjing. Jika itu dulu kalah keker tiup di WC. Aduh. Subaeli, kehet. Nah, ari sia keur gawe naon kalah ka eta gogoleran di WC kita meuli kopi udud jeung hakaneun teh kehet. Ari sia ku aing kita meuli kopi udud jeung hakaneun kalah ka gogoleran di WC, diuk di WC. Kumaha? Ulah ngamuka urang ampun. Dari sia naon? Urang mah di kumaha ge bae. Ampun, ampun. Sia teh kunaon pukulna kene? Embong urang mah. Ari sia aya naon? Aing galak kasieun. Kunaon sia mewek? Duit minjem beli kopi tadi gini ngan. Heeh. Ampun. Aing galak kucing sok ngomong bener sia teh naon? Dibayarkeun hutang si sok kiri gondrong tadi nagih. Aduh, mad. naon kehet? Urang mah dihukum awe ke pasrah urang mah ampun. Belum. Eta duit sakitu kieu na? Udah pan ampun. Aing laparnya bayang udud. Kieu we mad. Kumaha? Urang teu bukana naon duit teu boga. Terus Iya we sendal mad. Lejeng naon isna buru kan Subaeli? Unyuk sia mah. Naon sia mah. Jeung naon kieu mah?